Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pokoknya mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang lailatul qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan lailatul qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min al tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya lailatul qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan lailatul qadar. Channel Kiber urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikeun puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikeun puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamal lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al khair kana kaman adda fariidatan fi maswah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi maswah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu ajannah wa syahrul muwafat wa syahrun ziyadati rizq man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa isqun wa israqabatun minan nar wa kana lahu nisfu ajrihi min ghairi ayyan qasam min ajrihi shay'un. Kayak ceramah Kangjeng Nabi sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh coba kuat ieu nu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari ieu nu ngaji mungkin 1000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar henteu jauh moal gitu urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih ke di imah jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak entak deuk ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha de Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah di dieu teh di dieu pulpennya mah percis kos tukang bas tukang bas mah diceuli teh naon patlot. Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i ya atah keneh sama
teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngahaja aing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Ini buat iiuh. Doi teh naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum. Syahrul mubarakun, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakan ke Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat epas, asal aya nu main gaples epas, aya nu main catur babat ku cenah. Aya anu main kartu buabat cenah. Aya nu korupsi bagi dua. Jakarta tamah kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Babat ku nya. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Tah sakaran Nazarudin tadi. Tah dayus. Tah deui. Bangun baturna sia nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah, Indonesia barang reformasi jadi kia, isin yang mau mengkedasi lagi, tambah lelep kia, Masya Allah, mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina, bangun enjaan teh gregetna gitu, sekali ini mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin ku nyana teh mah, kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti banget lain deh cingus ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kala lotor gitu bajuna atuh ada balik ke heula atuh pejabat ulah tenang moal naon bos aku mah budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah.
hayang garaga negakeun agama, hayang garaga sabilillahna, hayang garaga amar ma'ruf nahi munkar. Mun umat Islam garaga amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muih na gagah, ieu kan karena pelentak-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we. Misal kadel kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen lu kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat di jalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh nu ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap nu ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral umam a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaulama aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il
Iyalah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum Abah kula. Cek Abah teh Abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji. Nomor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ri budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun. Netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus we teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah inget oh Ramadan terus gitulah carita almarhum salila hirup didongengkeun sateh geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran.
Waman ada fi paribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kaparduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina paribatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep neng, sieun ka Allah ih. Ya, kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol taburan. Masya Allah, siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq wa syahrul muzadu rizqu jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain lalagaan bulan Ramadan man deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu, asana lo banu merek ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang merek tolol, emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang merek, ayo mah lihat asana ya, lo banu merek ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu kudu da urang aing ieu jar usaha aing hayang mere Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui keistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu manggis dobel lagi dombal dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa kan? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana?
mun ngitung kos gitu mah bisa. Tah hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma nastiru shaim, kami tentu boga yang nyerepang bukaan qala Rasulullah Kangjeng Rasulullah yang telah wa'azab anfattara shaiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqan minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, bogangan saukur saserat susah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umulin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ke 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya biruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal wa in kana fasiqan. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teh sah puasana. Nah ialah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penaon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak ala ratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak harti ini ulang. Terima bersih bagi bulanan. Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55 koma 26 Jabru berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12.54 kacaritakeun nukas kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya yang pada malam Senin adalah 6 derajat 57, beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat
aya nu menang 7 derajat nu ka kula menangna 8 derajat kita 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam minggu. Ijtima'na malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 derajat 7 derajat 8 derajat masih can karu'yat keneh bae serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah keheotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu ditika poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan. Sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadan ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun. Tah eta padahal sulama geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Di badan ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan Pak?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama kiai. Tolong teh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah kalau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tan nupurkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo geus terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Ieu ari mah mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama. Maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu alakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres engke bensin haram kayak dibeli
biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik ngiris biji ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus kana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampiling abek greget jaing mah teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedas bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh asa dek bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa geredan. Berakal. Katilu nikoun min nahwi. Haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanna. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men. Ya otomatis kalau nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol kau isya. Ya, kalau men naon meren. Masya Allah. Ih, ayah rakyat Tawahidin bodoh kene. Nggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, Bapak di mana? Ciku, Pak. Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, 2 berangkat, 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan shaum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nukeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non hitunganna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakikoh
Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta. Nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jangan. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Di sana moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat kareh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson gasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapaman teh engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walin lalagan. Waduh sakit itu dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok. Kudu buat puasa nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat, wa sehatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awakna. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, moal puasa, masalah. Dia ke Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae, teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli, teu meunang. Tetep kudu unggal penting bae. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa cek irsyad mah nawaitu shauma ghadin. Cukup bae sakitu. Di Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi. Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban cek ahlina. Nyana teh tercelah dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita
cek itu kecitungtun orang ku Nawawi nawaitu saumagodin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani diopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuari mah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci ya aja nanyakeun Ramadan ku iya teh mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusnya nanti teu puasa tetap baik wajib imsak ke wajib kobo tak hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadhani hadhihi zanati lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala ai niat tah teu kudu di masjid bae urang ye ke salat isya Allahu akbar aing bisi pohola niat tiap hari niat beunang ya jero hate mahal wal qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang aya semoga dina hate ye cerita hate sia deh ke sia mah omong deui semoga dina jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gua jadi decare urang ya cari daripada pohon si urang teh niat teh lah kuari ge sahur ke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pamajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pamajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat yang penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron wara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg bae kaburu tah moal asup deui ka pabrik sikat teh dahar ya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolol beres ngarokok masyaallah sakjana orang aing keur puasa Ramadan eta kumaha eta kos kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si hade ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok teh aing pohoan padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur head ngongkong emang kitu meureun rangda masuk ngongkong bae ngongkong ye cek cara kina itu naon liang cucurut naon ngongkong gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna urang
Haji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi siang ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget teu batal. Atawa karep sorangan batal. Lamun dipaksa urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pakai sama ikhtiar nyokotnya. Nah, itu mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Ya bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem teh lamun carot batal. Berarti waktu dah tuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah pan mungsar teman dari terima. Minuman teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina dipaksa ya urang kieu. Betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng. Ya, tapi lamun urang ngendut teu batal. Dia teu menang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate ditu nah. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah kieu we geus bodoh ge. Batal gitu. Rese aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tammin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanana ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma teh naon? Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah. Berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir, dihirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu gitu mah Gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan helanan ya lantaran ieu besi ai poho namun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna henteu niat poho. Ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf.
Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep. Ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya. Beurang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna isdet. Paeh jemna tetep 3:04 teh ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantep ngade. Ngade ke sahur tah, jamna bener-bener keun lah. Ya, bener-bener keun cas lah jamna, batuna beusi engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang, urang minum, urang sahur, berarti statusna urang teu puasa, wajib imsak, engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumus salasi syabanahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban, ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan. Dianggap punya nancan tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin. Ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek-kocek teh kocek-kocek ulah kenceng teh ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae kena wajib qada. Pembatalan puasa, batal puasa biridatin ku sebab murtad, jelema puasa murtad batal. Wahidin, jelema puasa haid batal. Nipasin, jelema puasa nipas batal. Awiladatin, keur puasa anakan, ngajuru ngalahir batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Kerpuasa igmain ayan batal. Kerpuasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang nurapi disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung nu marentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'i. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macam. Hiji aya nu wajib bukana, teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Temenang terus puasa temenang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Tangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan we teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe
boga kodoaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can kakodoan. Sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi, di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tingali bae dina Syarah Irsyad. Ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngangke-engke puasa. Ngangke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga kodoaneun taun kamari. Kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji dan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetap kodok nama siji baik fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetap baik ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah engke andai kata aya jelema keur puasa kodok waktuna eueuh deui tanggal 28 Syaban nyana kodok tanggal 29 nyana jang kodok ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan eueuh deui waktu haram sama bukana sebab pun buka eueuh deui waktu teu meunang teh mah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun ayatan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib fidyah asani ali permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha wa yasurlu bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifwa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah tekudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi mun anakna neuk ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun mbak anak neuk lempang nyetir mobilnya na hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul disitulah aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon naon sababna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe numantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe paeh nya na 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we eueuh masalah dek dituntut bae sapeta datang ka magrib dikeun sapeta datang ka magrib dikeun eueuh masalah nah gitulah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan